Tinky Winky, Pipsi, Eba, Lala, Lala Bi, Lala, Lala, karyawan Eba alus kudu Lala. atupan api-api na atu Bi, tuker di kamera, ceritanya teletabis, Lalanya, sok. Tinky Winky, Pipsi, Lala, Mul, Po, kajai po. Anjing, tadi menewah nu paraleg ya. Balik, ah. Jai, Jai, Naon di B? digerak. Ayo mana kumadi di sekolah hayo nyin masalah. Masalah naon, Bi? Tadi bu guru nelpon, sana mana ibu ligir di sekolah ngan di celana wungkul. Ye, Bi, pancek bu guru teh bajuna ti tadi asupkeun. Babaturan ajaib masa eutik diasupkeun na Bi bajuna. Ajaib mah dibuka we bajuna, Bi. Asupkeun kabeh kana calana. Berarti aja leuwih patuh Bi ti baturan ajaib ta. Oh, heueuh nya. Ada kitu teh mah bu guru na atuh budak geus patut disalahkeun. Sing kudu di kada telepon. Lain, Jai aya aki aja itu geus balik di rumah sakit teh. Geus bang kamari. Abang can ngalongok euy kamari. Ai keringna kering naon? Tah aki aja teh. Kolesterol cenah mah. Kolesterol. Nya. Turunan geus teu meunang dahar nu berminyak berminaknya aya naon? Aki ajaib mah. Sing ngadaharan jaliken, kompan, rem, boro-boron drema. Betul di mall oge sok dipiceunan tara di dahar. Nah, ini amuk-amukan. Kehul kasih mama. Aja yang minta duit 2.000 menit diberi. Ari jang bayar listrik mah aya. Atuh udah bayar listrik mah tuh wajib, Jai. Menteri bayarannya dipegatkeun. Bayar listrik ka imah. Aneh tak ka listrik tiba heula dibayaran. Angger we teu lunas-lunas eta unggal bulan aya deui tagihanna. Nyatu mah lunas pan dipake eta teh Jai listrik teh Jai. Aneh. Ari hatina USG naon di? USG. Saha di nur USG? Bibi kering. Kudu USG cenah cek dokter kemari. Oh. USG mah eta teh ieu naon teh paragi ngaronsen. Paragi ningali jeroan awak urang. Jadi katingali tah jeroan teh urang pujit urang hate jantung kataringali gitu. Jadi kanyahoan penyakitna di mana? Gitu. Kadang-kadang sok dipake oge geuningan kuno orokan, kuno keur hamil, kumaha posisi budak, sehat budakna tawah henteu. Ku eta ku USG ditinggalin. Nah jadi atuh segala kaciri mah mau jantung hate mah. Nah, moal jadi kan cek dokter titah di USG bibi. Pan hate bibi rengat, da eta teh dokterna mantan bibi. Era atuh. Anjing. Bibi kaki yuk pemikiran. Bibi aing. Mantannya teh dokter. Harudang anjing. Bibi aing. Mantanna dokter. Tapi henteu kitu. Henteu kitu konsepna. Jadi USG mah henteu bisa membaca perasaan. Nya. Da barina oge lah hate bibi mah henteu rengat henteu. Anu rengat mah bibi mah sirah. Ya bray. Parupa aja.
Saya catrek ke pegawaian teh si ieu. Ampun teh. Oh, bu akhir ini tegat. Sungguh teh parait ya mun teh kieu teh. Aya teh ruam raem ieu mah. Nya. Ya sih apa sejenis mamalia, guys. Benar. Pasti gitu. Catrek we tuluy. Ya. Ya. Pang-pang nama maneh rek sare gini sok cuma cemil we hayo. Awak seteh ngabadagan tah. Siga pentil buta ai maneh. Teu sehat nu kitu teh. Halus meredat. Badag berat. Kote kapan di akhirat teh urang ditimbang berat yo. Berat masuk surga dan menang timbangan anjir. Anjing. Banget si Ahurung. Ya di akhirat mah teh lain timbangan berat badan teh. Timbangan amal. Si ieu. Maneh Mas Santren di mana baheula? Hah? Dia yang subur aing curiga si ieu mah anjir Mas Santrenna si ieu mah. Parah anjir. Timbangan berat badan cenah teh. Urang mah bi usaha euy lalasuh kieu euy duh. Dagang an dianyukan we ting teu puguh bayarna ge. Tong jadi pikiran gerak Bibi mah geus kebal ya manggi nu kieu genan geus atoh sase we. Ya heueuh. Bibi mah da awewe aya nu pangusahakeun atuh. Dar cecenet ge atoh we. Urang mah pan lalaki beda. Tanggung jawab lagi atuh. Udah maraban pemajikan beneran. Can budak deh ayeuna teh asup SMP pan si Ei teh. Bingung euy. Usaha naon atuh. Nggak jadi pikiran gerak abis si tipes. Ya mana aya nama nempo eta naon ngaranna teh? Gaya pelempang nama juga geus atoh. Anjing. Gaya pelumpang na maju cen. Nya pasti atoh bi. Da keuyeub mah nyang gigir kabehna ge lempangna. Terus orang lamun hayang neangan kabunga kudu neangan keuyeubnya. Heeh, aduh tuh teh anjing kotakan. Keur susah kieu aing titah neangan keuyeub nu lempangna maju. Pikir gerak ku di dinya. Kunaon di Bi di tempat-tempatnya menila leulis gitu. Puguh Bibi kurang darah kamar dipariksa teh. Babari Bi kurang darah mah. Naon? Tinggal ngemilan reungit. Tapi heueuh jai maneh pinter oge. Tapi asa hoream si kurang wareg murag eta mah leungit mah mending keneh lentah. Wareg meureun. Tah, nya Bi mending keneh lentah. Bibi beuki bancet henteu? Teu aing menajis embung bancet mah lah. Ajai mah beukis ya. Pantesan si sukuna kekeungun bae enggal poe lah. Ngaruh di Bi bancet. Ya ngaruh ah. Meureun kekeungun mah ada keong. Heueuh nya. Aing jai ai bi ebah eta gering naon jai. Rombehkeun cenah Mang. Mak nya roromeheun teh kudu dibawa ke rumah sakit ieu maneh. An rombehkeun hage dina hulu Mang. Jadi bebah rempang nih mun diajak ngomong teu nyambung. Heeh, sia maneh nya. Terus kumaha atuh jadi meureunna dirawatna? Cenah mah rek dibawa ka Ikin Sadikin Mang. Bikin sadikin. Nya Dokter naon teh dukun? eta ning rumah sakit nu di Bandung. Anjing. Bikin sadikin cenah. Dak rempag. Lain ikin sadikin saya rumah sakit di Bandung mah. Hasan Hoerudin. Aku kerempag anjing. Bikin sadikin cenah. Ampun teh. Ai maneh gawe ka naon dicul ayeuna? Naon ri Bi? Milu baturan lah. Sistemna kumaha di? Pembayaran anak. Nya. Di abi mah hijian Bi. Kan aya tahapan. Misalkan hayang bersih jerona hungkul. Pamayar teh 10.000. Nya. Lamun hayang bersih luar jero mah 5.000 Bi.
Harganya murahan kan luar jero. Panali nu luar jero mah bari bi hayang bersih mah anu hese mah nu eta anu jero na hungkul nu bersih pan uli balikeun disikat eta mah manual pan make leungeun yang bersih luar jero mah diasupkeun kana mesin cuci Pinter maneh Jo, bibi mah teu kapikir setik-tik acan. pasti we pinter mah ada sakola panan